maca sholawat eta jadi iksir. Masya Allah karing putra mama Satibi kanyahoan iksirna kumaha nyana deka kresek ka imah guru kula. Kemudian naik hartop pada tahun 82. Cak supir ang tetiasa jalan dia memargi jembatan anak nuju di Dangdosan tetiasa kedah jalan ka di kadieu bae cek ang ih ieu tetiasa mobil teh di kadieu dialihkeun jembatan anak jadi Dangdosan henteu ka dieu wae cek supir kumaha kajadianan ayo terus datanglah ke jembatan. Begitu datang ke jembatan angkan kieu we ang mata teruskeun putus jembatan wios teraskeun wae ieu putus teraskeun teu nurut maneh teraskeun ngajungkel ang onam ieu abdi terus supir bismillahirrahmanirrahim ieu malah geus meureun datang ka dieu umur caknya nanggeus lah maca lillah innalillahi ti heula bae innalillahi wa inna ilaihi raji'un naonan cek ang teh ngaos kitu ieu ang pasti urang ngubrus can bogoh pacan bogoh terus gas nu kenceng gas langsung digas ku nyana geus nyana ge peureum milu cara aang maksudna peureum teu peureum we ngubrus ieu langsung set digas ku nyana set hiber mobil jadi iksir aang. Masya Allah kan terus bang ang geus kieu bae geus lewat jembatan atos ang ngubrus henteu maneh maca innalillahi balikan deui atuh ya karim anu datanglah ka keresek disambut singkuring sadaya-daya nyambut kedatangan aang Nuh. Masya Allah karim supirna teu bisa ditanya supir kunaon eta aduh manggi keanehan naon keanehan aya jelema kolot tawadu Haji Pendi ngaranna aduh Gusti caritakeun sakumaha tadi nun teu ngap-ngapan panjang napas panjang ka bagi ya Allah ya Rabbi Gusti Allah Agung ngan kamodelan aang Nuh disambut ku santri sanggeus disambut langsung sasalaman jeung rerencanganana guru simkuring ajengan Abdullah disebut ajengan Uye langsung sasalaman ngajak ke kamar dituturkeun ku ajengan imam jadi ngobrolna di kamar teu kadenge ku kabehan orenganan nyaritakeun iksir Masya Allah tah lamun urang kuari bisa ngawirid sholawat sapoe sapeting 4444 salila 40 poe Haji Sulaiman ya Haji Sulaiman jadi iksur iksir nah kadanan urang cara aang kadanan cara para aulia nusanes kadanan cara guru-guru urang atuh urang baca beta sholawat sapoe sapeting 444 siap masih lo pakai nih wae kumaha ji coba mencitkeun ji 444 atawa saminggu 4444 sapoe 444 44 geus jang Haji Pendi mah opat bae ngan diragakeun ka sumur iksir siapkeun tasbihna maca iksir maca sholawat Masya Allah jadi iksir urang ai keistimewaan di dunia mah bisa hiber nampak sancang sapatala nyebrang mobil bisa hiber jeung sajabana lah sapira dunia bakal ditinggalkeun ketika diasupkeun ka neraka tiis
moal panas. Jang nu maca, jang nu baca sholawat. Kunaon jadi kieu budaknya. Aduh Gusti Allah lu agung, uyuhan betah Haji Sulaiman boga babaturan kos gitu. Iksir kurang sering baca sholawat diasupkeun ka neraka misalnya moal panas sebab kurang jadi iksir ya karim eta nu paling penting mah eta ketika diasupkeun ka neraka nya nama seserian ditaranya ku kawan teh emang sia teu panas kitu cak jangan pas sia bisa teu panas kieu wallahu alam ya seuneu teu daekeun nyamber cenah ka aing mah keke boga rahasia naon sering maca sholawat waktu di duniana jadi teu panas pan atuh ka neraka atuh kudu maka surga sia kok bisa ka neraka ieu teh ya deuk nembongkeun sholawat kaistimewaanna asup ka neraka teu panas. Masya Allah karim guys engke kula usul engke di akhirat di mahsyar ka malaikat penjaga neraka teh malaikat saha? Penjaga neraka penjaga